Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab kagenep. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Nubdatun ari ieu eta ringkesan min ahlakihi sallallahu alaihi wasallam ti akhlakna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian kadua. Wa kana sareng aya sa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasanal muamalati eta sae muamalahna li ashabihi ka pirang-pirang sahabatna Nabi ya batasimu mesem Nabi bi wujuhihim dina pirang-pirang wajahna itu ashab wa yubasituhum sareng jembar Nabi wa yubasituhum sareng ngajembarkeun Nabi ka itu ashab wa yubdiuhum sareng ngamimitian Nabi ka itu ashab bisalami ku maca salam wal musofahati sareng sasalaman wa yu'thiruhum sareng merhatikeun atawa mentingkeun Nabi ka itu ashab ala nafsihi ngelehkeun dirina Nabi hatta habbuhu sahingga mika cinta itu ashab ka Nabi aktsara kana leuwih loba min anfusihim tibatan pirang-pirang dirina itu ashab wa auladihim sareng pirang-pirang putrana ashab wa kana sareng aya Nabi teh yahtarimu eta mika hormat Nabi al-jaro ka tetangga wa ya'muru sareng marentah Nabi bil ihsani kana migawe alus ilaihi ka itu jar wa qala sareng nyarios Nabi marotan kana sabalik mili ahadi ashabihi ka salah sahiji pirang-pirang sahabatna Nabi ida tobakhta di mana-mana masak anjeun marokotan kana sayur pa aktsir mangka kudu ngalobakeun anjeun maaha kana caina itu marokoh wa ta'ahad sareng ngabagikeun anjeun jironaka ka tatangga anjeun wa kana sareng aya Nabi teh yaqri eta nyuguhan Nabi al-dhaifa ka tamu wa yuhsinu sareng gawe alus Nabi ila aqaribihi ka pirang-pirang kerabatna Nabi walamma jaat sareng nalikana sumping ilaihi ka Nabi saha murdiatuhu anu nyusuan ka Nabi sayyidatuna Halimatus Sa'diyah tegasna sayyidah Halimah Sa'diyah radhiyallahu muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anha ka itu Halimah wa bari ari Nabi teh jalisun eta nuju calik basato ngabeberkeun Nabi lahapikeun Halimah ridaahu kana solendangna Nabi wa qada sareng nyumpanan Nabi hajatiha kana pirang-pirang pangabutuh Halimah wa kana sareng aya Nabi teh yujilu eta ngagungkeun Nabi ammahu ka pamanna Nabi al-Abbasa tegasna Abbas ijlalal walidi kalawan ngagungkeun ka ramana wa walidati sareng ka ibuna wa kana sareng aya Nabi teh yazkuru eta ngemut Nabi ahda suhbatil qadimati kana janji zaman sahabat anu kapungkur wa yaqulu sareng nyarios Nabi inna husnal ahdi sayaktosna ngajaga perjanjian teh minal imani eta tina iman fa ba'da wafati sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sabada pupu sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha idza dabaha di mana-mana mencit Nabi syatan kana hiji domba qasama ngabagi Nabi lah maha kana dagingna itu syat ala sodiqotiha ka pirang-pirang babaturanana Khadijah wa ida utia sareng di mana-mana dipasihan Nabi bihadiatin ku hiji hadiah qala nyarios Nabi izhabu indit anjeun biha mawa ieu hadiah ila baiti fulanati ka rumahna pulanah fa inna karana sayaktosna
pulanah teh kanat eta bukti itu pulanah teh sodikotan eta babaturan li Khadijah ka Khadijah. Wa idza faqada sareng di mana-mana teu aya sarojulu hiji lalaki min ashabihi ti pirang-pirang sahabat Nabi salasata ayyamin dina 3 pirang-pirang poe saala naroskeun Nabi anhu tentang itu rojul. Fa in kana mangkalamun aya itu rojul teh iban eta anu henteu aya di lemur da'a mangka ngaduakeun Nabi lahu pikeun itu rojul. Wa in kana lamun aya itu rojul teh syahidan eta anu hadir di lemur zarohu mangka ngadatangan Nabi ka itu rojul. Wa in kana sareng lamun aya itu rojul teh marubon eta anu teu damang adahu mangka ngalongok Nabi ka itu rojul. Wa kana sareng aya Nabi teh ida wa'ada di mana eta di mana-mana janji Nabi bisyai'in kana hiji perkara yafi mangka nyumponan Nabi bihi kana itu syai' wayanha sareng nyegah Nabi asyadan nahyi kalawan banget nyegah an ikhlafil wa'di tina sulaya janji. Wa kana sareng aya Nabi teh idza wa'ada wa kana sareng aya Nabi teh yuhibbu eta mikaresep Nabi ayu nazima kana yen ngaberesan Nabi a'malahu kana pirang-pirang pada amalan Nabi wa yutkinaha sareng nyampurna ke Nabi kana itu amal wa yaqulu sareng nyarios Nabi innallaha sayaktusna Gusti Allah kataba eta nulisna Allah al ihsana kana kasayan ala kulli syai'in kana tiap-tiap perkara wa yuhibbu sareng mikaresep Allah aidon deui an-nadhafata kana kabersihan fi jamil asya'i dina sakabeh pirang-pirang perkara fi ta'amihi dina katuanganana Nabi wali itu amihi dina katuangan Nabi walibasihi sareng pakaian Nabi wa maskanihi sareng tempatna Nabi wa ya'muru sareng marentah Nabi binadhafati kana babarasih kama saperti perkara kala nyarios Nabi fi hadisihi dina hadisna Nabi an-nadhafatu ari kebersihan minal imani eta tina sabagian iman wa kana sareng aya Nabi teh idza masa di mana-mana papah Nabi layal tafitu eta talalu wakliyeuk Nabi yaminan kakatuhu wala shimalan sareng teu kakenca. Wa idza kala sareng di mana-mana tuang Nabi layak kulu tara tuang Nabi ila ayasba'a nepikeun kawareg Nabi amalan karena ngamalkeun biqaulihi ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala wa kulu sareng kudu taruang anjeun wasyrabu sareng kudu nginum anjeun wala tusrifu sareng ulah leulewiheun anjeun fa innahu karana sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta henteu resep Allah al musrifina ka pirang-pirang jalma anu leulewiheun. Wa idza takallama sareng di mana-mana nyarios Nabi iktasoro ngaringkes Nabi ala qadril hajatihi kana saukuran pangabutuh wa yaqulu sareng nyarios Nabi man ari sing saha jalma somata eta repeh jalma naja maka salamet itu man wa kana sareng aya Nabi teh yuhafizu eta ngaraksa Nabi ala auqatihi kana pirang-pirang waktuna Nabi payasrifuha mangka ngolah ke Nabi kana itu auqat kullaha tegasna sakabeh auqat pito ati robihi dina kataatan ka pangeranana Nabi wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis kana aya yazkuru eta inget Nabi Allah ka Gusti Allah ala kulli ahyanihi kana sakabeh pirang-pirang waktuna Nabi wa yaqumu sareng ngadeg Nabi minal laili ti peuting hatta tatapaltoro sahingga bareulah naon qadamahu dua sampean nana Nabi wallahu a'lam bishawab.